kemana tuh kan? Dinya hese-nya. Isu penyakit mah hese-nya segala hese. Pabrik PHK. Awewe teboga enak. Ngomong we urang sarua teu we lieur mata kan urang boleh naik ka dieu aja. Aduh, meni bingung anak mah zaman ayeuna. Ngan gawe teh meni harare sih gara-gara ieu corona. Parah pokoknya mah segala make ijazah segala dua bade PHK itu kan dia harare sih dan gawe teh kumaha akhirnya mana eta kunaon jeung dan tengah dengekeun ieu omongan urang tuh gerak hei naon ari maneh urang ngomong teh dengekeun lain fokus kana useup astagfirullah kumaha ieu teh maneh mah ngomong we leso teh teu ngali keun baek leso teh kumaha ge teu naon ngadengekeun urang teh mun ngobrol teh sok naon urang teh kadieu teh sugana gitu aya maneh gitu boga lowongan gawe ka urang gitu sudah hari maneh gawe ti mana urang tingali urang sapopoe kur museuh aya sugan we atuh gawe eta coba hari maneh cik bener atuh jali lesot deui macam orang lah bagian orang lah aduh pusing ini stres ya sarua nya teh bukannya atuh bobona katanya ngut lur kumaha itu maksudnya atuh useup mah menangna tahun kayak ku aing ngerowahkeun ngararuseup wae itu apana genti atuh kunaon tahu kunaon atuh sabar pusing aing nunutan euy can kalem lah bukannya atuh menang-menang jauh atuh oke aing kumaha ieu teh wah eta sia budak saha kana lewas wae ampun ampun kurang keur nguseup maneh kumaha mun kolot ieu jangan lewas wae heuh kumaha emang budak saha maneh budak BH mana itu tak kalungkeun wae bejakeun sia kamu budak mangor kan sia ku aing bejakeun sia ku aing ka kolotna hieu ya baju urang bejak poho daripada ulin ka leuweung mending ulin mah di taman hayu atuh nang ngeunaheun di leuweung mah digembrong sireun ping-ping mantap teu kuat tante biasa di shopping-shopping di toko-toko jika leuweung ampun ieu mah nah ieu aduh ieu teh meuni bararete kieu batur nongkrong di dieu sugan we atuh aya si tante ku bararete di imah oge kararasa batur hiji acan kemarin nanya biasa masak araya di dieu nongkrong ieu ya geuning si cing we di dieu ih nanti teh nanangan pucat aya di dieu Gusti lawas cing kumaha damang alhamdulillah Gusti agung meni pangling gedinya asa pegang we na mah astagfirullah ieu kenalkeun ieu putrana keponakan teteh di mana ieu teh di Arab karek anyar balik damang nya cager mata dibawa ka dege da gering mata di rumah sakit pohon sok balik atuh ieu dengekeun nya kela ribet ieu teh buku kieu atuh anyar ti salon
geus di rebonding kamari mah bukna teh 8 meter enak keur dipotong. Gaya si tante aya nama. Atuh ieu apaan tante mah ayeuna mah geus gawe ka luar negeri. Jauh. Gaya eta kongkorong ge sabaraha gram? Ieu. Tadi nama erek tokona nu digantelkeun teh. Ngan pedah berat teuing jadi kieu taleupangna. Ya bak kantong alus. Hayang atuh teh mince eta kantong. Nah, makanya erek bisnis tante teh ka dieu teh makana neneangan teh. Iya, atuh lah. Lain eta awak nih asa beki begang we ampun. Ya Allah, sagede kieu disebut begang. Kela. Kumaha? Ka dieu teh jauh-jauh. Erek neang sugan boga lalaki kan ece boga budak lalaki. Boga hiji. Heeh. Kolotna teh, ieu kolot budak ieu teh mana ngomong atuh ieu. Nah, ieu teh saha teh ya? Tah, kitu atuh ngomong tah ieu teh. Rerencangan Eke college. Oke leutik mah ieu teh, yo. Leutik budak teh. Ayeuna jadi gede teh. Nah, dek parabna beda deui ku inung mah. Boga budak erek. Heeh, ieu teh jan ieu. Karunya. Heeh, tante ge yang lalaki pan tante teh geus janda. Geus janda? Heeh. Atuh entong oka kawin di dinya sarua jeung di dieu ge ieu. Di dieu mah nya mending hirup sorangan daripada boga lalaki. Itu ari kitu mah ke orang yang lalaki nu loba duit we. Ada ari tangge mah terus karena boga lalaki nu boga duit. Hayang kumaha atuh ari tante ih. Tante mah hayang anu bertanggung jawab. Heeh, eta oge teh beda meureun kudu loba duit, da loba duit tawang. Heeh, eta oge gitu tapi enak mah geus makan karunya budak ieu. Ieu teh parawan ting-ting. Ye, parawan ting. Acan boga salaki. Kekenengan jodoh. Itu abi boga budak, kasep, erek. Ieu daek. Namana atuh? Sok ka dia kenalkeun. Mun, kayaknya Aya budak ieu mah ieu. Entong di ieu budak ieu mah tara ningali geuli atawa kasep atawa ieu nana. Penting mah lalaki. mun cing atunya orang tua ka dieu. Rek eueuh beungetan ge teu naon budak ieu. Atuh da yang ngangkat lagi mah kasep teh. Kasep? Itu kasep. Asa bener nu mana budakna? Bener, nu mana tadi teh da nuju ka ditu nuju amang heula nu mah teh. Kasep. Kasep? Heeh. Apa nama? Segening itu. Ini itu. Budak teh. Tahu, eta nu payu. Tah, ieu tingali bujang kungkul. Sama kumaha? Itu budak teh. Heeh, paling segening bujang. Ku geus gedena di parab naon? Jadi para pesangu budak ke depan kuhut. Lain ku babari gede teh, ini babari gede ieu budak teh. Ya heeh atuh ada di para bangsangu. Lain ayam mami dede iraha. Mas Rami Taman mi. ngador wae buka bujang teh ieu mah ieu. Bujang-bujang teh. Naon eta? Ngaganggu wae si tante eta nih. Lain budak aya namanya, meni sasalaman teh meni. Oke meni ih. Beda lu. Tinggalin Kenalan wae bawa ieu mah. Si bujang, kenalan tah. Loh, tuh iya. Tah ieu. Budak bujang teh. Heeh. Tah ieu daek teh, budak gondrong. Naon nih eta mah gondrong. Luhurna geus gondrong kumaha napna? Gitu. Ulah nih. Lagi pada ada gitu. Hayang nu ieu arina. Ulah ditinggali bulu bitis. Da si ieu mah botak. Hanapna mah Terseup nu gondrong hayang ieu. kumaha atuh? Nek geus kasih bujang. Ari mami kumaha ieu teh awe teh nu mana? Iya. Oh iya. Lain teh mana ieu teh bujang-bujang teh? Geus di ditu. Mancing. Mancing mania. Lain lah kumaha nih? Asep ka dieu nih. Nih mancing teh beda meunangna. Enak naon? Mana buaya? Ieu kumaha ieu? Ieu eta mana? Hayang nu ieu abi mah nu itu mah gondrong. Beda mana mah melorot si ieu teh meuni. Tuh da imang paning kitu mun saurang tuh kumaha? Mata kuping syukuran. Atuh da. Terus nya sok aya nama. Tidak ngeun kapaksa. Heeh. Si ieu kan bae antep kana. Heeh, baru. Jik ka itu alurin heula. Kata yang pernah kata. Udah weh, tadi tuh. Tur urang mah balik heula teu nya. Urang mah geus hasil. Beda anak beda. Beda. Ai bobo mah geus sahuran. Man sok sorry bro mainnya cing. Semuanya. Sok. Ngobrol di mami. Lain budak zaman aya namanya papangi langsung. Heeh. Kumaha nih kalah yang itu nih. Bela cing sabar mata kuuk teh ieu. Iya budak teh. Kumis ageng enak mah. Baheula masih di kieu nya.
Sahayu nih. Bisa si tante sama Dan bisa entangan heula ka kolot teh. Oh ini nya bau sih. bedanya. Ngahina ieu teh ieu parfum ti Saudi. Kamu nih gitu nih teh. Heueuh da bakat. Dedinya mah acan ngamuhan nya. Iya menisai tante naon itu? Bilang teh kayak gitu pamali. Kalung manya pajawak di dia. Oh iya. Ujang. Ya Ujang. Ujang teh di mana di resep musik. Tos nguseup nih. Budak ieu mah atuh da museup wae. Mancing gitu nya. Heeh, mancing wae. Asa ulah mancing kaributan mancing. Yang tante bieu teh. Oke Nya nya. buaya. Buaya. Nya. Mesti lu agung. Ini kitu teh. Oh. Budak dirinya mah nya meni resep bercana. Heeh, resep heureuk mah we atuh. Gondrong gitu. Enjing mah cukurnya. Ah, bisi ceurik pan geuning hayangan Ulah. dikitu wae rambutna. Ujang rek Ya tak bingung tos kita. ya ge oce teh nungguan budak ka mana ya budak. Ini mah Nah ka mana atuh? Biasa budak alitotan lah. Ameng. banyak teh pes buru ieu. Eta saha? Siap. Budak ieu mah budak tante ieu lah. Aku naon? Ujang kunaon? Kunaon Ujang kasep? Tadi dialungkeun ku mang-mang ka balong. Dialungkeun ka balong. Gusti Kusaha nya? kejam. Heeh. Kusaha Ujang? Kusaha? Ieu. Kumana Jang? Kumaha dialungkeun ka balong? Udah iya budak tadi anu. Kurang aja bisa. Siapa harap aing? Taha, mamam. Yes. Ya anak aing udah jadi ditampilin. Gedenya mah nampilin teh milihan anu geunaheun. Mereka ka pipi. Sudah anak aing jadi ditampilin ku dedenya. Ditampilin. Sok dia kalau dia. Budak maneh teh ieu geus munculkeun budak kuing ka balong. Apa cenah mimitin lagi si itu maledogan Pagi budak banget urang. tadi maledo udah kemuset. Teu bisa gitu. Nya we masalah budak didinya. Sia mewek di wae cicing. Mewek we hayo. Ngeunaheun pokona mah. Ah, sarua urang eta kena budak urang Ajar terus ditampilin. sajar. Jadinya Nonton hayo. dirinya lu nyaho pisannya. Tuh tinggal di budak kuing. Sarua tuh anak aing oge. Budak maneh mah geus jebrog. Nah, budak eta geus sarua geus jebrok. Mak, Dah sarua urang teh narima dah. nyeri hati. Pokona teh narima. Sarua budak urang tuh make jadi kepret. Urang teh Ah, sadar nih, buru ajar. Ya, ini ajar. Tuh mah. Ah. Halus nih terus aja. Ah, mami eleh ajar terus. Lihat siapa? Ada nih. Ah, siapa budak kayak gitu? Geus lah, persahabatan putus lah. Ayo Ayo dah nih, lah. mau bener kan balik. Bener lah, we. Balik nih. Sadulis.